Ram, 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 hoi. Naon boy? Mana yang ditanya? Aku udah di Gorwani tadi, kuat bunting sama. Atuh da teh kadeng ari maneh sabuy. Cik atuh mah teh bantuan tuh si Bray, karunya merong tadi. Saya atuh ngopi merong gitu, kecil pak gitu. Cinganan mending kena nempokeun tuh, nempokeun mah kenaon. Teu capek teh naon nempokeun mah. Ya daripada main nempokeun si Bray nu keur gawe, ya kita keluar rek liar ya. Pang Tajung pang manaskeun lah motor, pakankeun motor. Hah? Manasan motor? Non, manasan motor? Oh, heg atuh heg. Buat buru bisa keburu hujan buru. Bang. Yang nanya ari cara manasin motor teh kumaha? Nah, itu mana? Mawa tah ieu? Kumaha tah? Nah, gitu kan. Harum ning. Nah, hurung. Duruk ke motorna. Siap. Manasin. Kenapa sih kenaon kayak nganduruk motor? Kan cik aing tadi tidak manasin motor. Nanti korek. Pan tadi cek mana kita manasin motor. Jadi kok aing teh korek we manasina. Aing manasin motor, tapi tetap pakai korek atau sia dengan Anjis dengan kata biasa bu ya. Kenapa kata tembenong? Anjis kamu. Sebenarnya kamu ulin kali tapi jam 10 bisa kali wae. Kemana ya? Belum ada. Yakin wane. Linduk dulu dia aduh. Kesemot. Gimana ah? Oh boy, assalamualaikum. Bray, waalaikumsalam. Kadi. Boy. Halo. Itu tungguan ti isuk. Ini eta biasa loba kadi teu dia gini, mau sehat atuh. Alhamdulillah akhirnya balik kita di Bangladesh teh. Aya seminggu mah. Tapi bismillahnya gawe di teh nya. Aya 6 tahun mah. 6 tahun. Di dia musim hujan ning. Heeh ya tapi di musim awah dia teh. Kamar ge urang di Bangladesh teh biasa we ngoret ngebon cau gitu kan, ngebon cabe gitu. Enak kegiatan naon sapopo? Kieu we urang mah. Salat sehat atuh. Alhamdulillah sehat. Kemarin aya. Ini ngador we ka mana kolot teh kah? Udah dah. Di subuh urang nungguan teh. Mau berkat teu di Bangladesh teh. Ada. Muling ge lah. Alah boleh. Aduh, ngopi. Moal sareng teh ieu lambung meunang euy. Susu. Eta teh mah ya mah teh. Teh? Tarik lah. Karena orang ngopi mah sedira we cara ngopi. Lambung. Ada tuan lah tuh, brek jeung lah. Jauh-jauh di Bangladesh. Yang ini teh tarik. Temuan habisan. Teh tarik. Oh, teh ditarik kurang pia jika namanya. Pintar kemajuan ini balik di Bangladesh teh yang teh tarik. Geus lah siap ditarik wae kena. Susah boy. Lila nyen teh tarik oge. Lila teh teh kesel lah. Yo, Bray. Teh tarik. Astagfirullah, paingan lila cek aing teh. Aduh, ditariknya. Kumaha meureun? Kumaha nyindir tuh nyindir. Nyende. Saya takut lila di berdoa tuh. On teh tarik garang lagi lin. Teh ditarik. Kurang pia. Teh Pinter euy. Balik ke Bangladesh loba. Tinggal hadirkeun seduh kucekeun Udah lurus. Han ditarik kurang teh. Bener. Gila nih bila ini. Sama balik. Kumaha teh? Baru mau terus kopi teh.
Tapi jumur saria madaknya di koroan ku teh wah teu kadeng-kadeng acan nih Kak. Atuh hampura ceut teu kadengi. Sarwana sage ikrar. Atuh langgas gitu ceut. Ari eueuh teh dek naon ka dieu teh? Edek nyoro meta kopi boy teh ka maneh. Eueuh eueuh sia saboy meuni koret-koret teuing kan ke eueuh teh Lain koret ceut dari eueuh. Sarwana sage karoma pipilueun teh mesti kasigo tah cangkeng ku eueuh. Eta eueuh ngomong tekeun babladagan kitu. Gandeng sok ge dedeung pipilueun dengan kehen mah. Ari eueuh mau kopi na teh dek ngopi teh. Henteu buy matakan eueuh ka dieu oge dek nyoro teh ka maneh. Matakan gawe atuh ceu ari hayang ngopi mah. Eueuh gawe. Ulah sosok mamatahan eueuh lah, marana ge teu garawe atuh. Nah, ceu nya urang mah teu gawe oge henteu meta kos eueuh. Daun teh saboy cek ku eueuh ha? Daun sia eueuh ka dieu ha? Ceu, ceu ieu ri ceu. Pura-pura sia kehen mah. Pura. Mang, eta dijual mah. Nah teh deuleu aing teh keur ngabongkar ieu teh. Ti pijore kitu mah Mang jual we Mang. Pugu urang teh keur etaeun ngabengkel ieu teh. Ngabengkel we jual we Mang. Hege atuh, ngan ieu teh hanyakan batur. Kajian nu batur ge. Wani sabaraha atuh? Sok ama muka harga Wios lajan 1000 oge. 1000 perak lin. Lain Asia 1000 teh 100.000 bisa nyawa mah. Harga 100.000 seberapa kilo nu kitu mah. 100.000 nu kieu mah. Bisa arek we eta mah. Sok atuh cabutan heula ke urang kilo. Naik tut. Oh, beli kado naik tut kemajuan mu. Naik tut. Bang, lama. Bet, bener bet. Mana ieu dijual ka mana soalna? Dijual sabaraha eta? Harga biasa we kumaha di dinya ieu mah. Oh, ieu mah karena kasih eta mah jualna. Cek urang oge, ieu teh pesenan, ieu teh. Urang teh ngabengkel nu batur, ngajualna kasih ieu, geus pesen kudu bogana ge. Maneh tukang ngangkut anyarnya manehnya. Tuh urang mah geus lila. Ri maneh saha? Onen ka dieu liar teh. Aing mah bagong. Naon sih nyebut ka aing bagong lain yang siku sugan ku aing ieu Bagong. Nah naon sia teh karek babagong tinggal tulus mah ieu teh meuli ieu. Ya tulus aing geus meuli lektut mah aing karena mungkin kudu dituluskeun. Dek tulus meuli ti eta. Oh. Temponya. Bener. Sakilo sabaraha teh? Sakilo saon nya tempo. Kira tuh yang nyelo, nyelo nih. Ieu Ayo mau untuk sekilo ini saon gemon. Eta anu harga 100 teh bisa nyawa mah 100 perak bae keur maneh. Tapi 100.000 cenah. Turun harga tuh cik atau bae teh euy. Waduh lah si amang mah. Bae tuh jiga balik pundungan tinggal tepira kitu wae oge sia mah. Juga segitu sih jauh lah, balik lah, geus aya mah bikin urang lihat mah, di dieu mah. Wah ieu teh komisina teh tak urang geus pabantuankeun tah ngusiar tukang lekitut eta. Nah, kalem aya komisi mamang tenang geus pangusirkeun jema eta mah. Da engge ku si tukang lekitut bugang bagong mah eta. Oh, kitu nya mang aduh tukang lekitut bugang bagong kumaha nya. Sok atuh geureun tukang bugana. Sok eta teh, urang samuarkeun eta, ini teh. Kurang mana tuh 15.000 lah. Pokoknya lah bisa ya. Masuk lah juga. Udah. Bener tadi kusir. Kalem, biasa mah harganya sok yang berapa ya? Oh, izin aja. WhatsApp nih. Orece urang mah. Orece. Balik ke dulu ya. Punten. Boy. Pasuro ka dieu. Ada yang nyen syariat itu teh. Oh, bro, kali. Ari pasuro teh nyen syariat naon itu? Biasa ya hayang gawe nyata. Teuing kudu kumaha neangan gawe. Oh, hayang gawe lin gampang lah serahkeun we ka dieu ka sabuy. Atuh mau cai teu? Henteu nyata teh mawacai teh. Kur mawa ge bako we unggul deh nya. Teh jeung kopi nah ninganan. Naon ieu teh eta bako nu uwing sok ngaco tinggalan ieu mah kopi ge idun uwing ah. Aduh kunaon nya emanya ieu teh nyen syariat teh moana naon deh ka? Da uing teh moana naon ge rek menta kur mawa tangan kosong unggul. Aya ge tumanggah ningan. Naonan kitu sampe nyen syariat teh. Sok buru cokot tuh tambah ka dieu lah. Heg lah urang cokot mangga.
cuma Nah gitu tuh tah ayeuna mah pan maneh teu mawa cai nya jeung nya sareata ka uing mending keneh ana orang ieu we kumangah daek teu kumangah ieuna jadi sareatna. ya, emang alusnya kumangah nyadi kumaha gitu. Maneh mah teu nyahoun nya. Iya teh pengganti cai mangah teh euy. Alus itu mujarab, edek moal. Jadi kumaha ke dia mangah teh gaganti cai. Yo, cara teh nya aing moga akal. Yo, Terus dikumahakeun deui ieu teh mangah teh. heuh eta mah ngaku sakrak ka ganti sareat atau saya ganti cai teh. Heuh eta urang-urang gerak ke bae mangahna lah.